Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi robi kodaratinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu kendai. Sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang nuluykeun hanca carita nu katunda dina judulning carita awewe kajajaden. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos di Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting. Nyatana ka Jang Panji, Oding, Katut, Nyi Sarah, anu mana harita nuju ngobrol di bumina Nyi Sarah. Kumaha atuh mitra lajenganana ieu carita? Sumangga langkung paos nama urang, sami-sami Bandungan deui ku sadayana. Bingung atuh lamun kitu mah. Sumuhun laras bingung abdi oge mah. Ceuk Jang Panji terus ngahuleng mikiran eta pasoalan. Jang, kumaha lamun urang kepung we atuh eta siluman teh ku sararea. Terus urang duru ku seuneu anu kacida gedena. Kumaha lamun kitu? Ceuk Oding mere usul. Mang makawas bodor. Eta siluman moal tiasa diduruk mang, samalah anu aya urang anu bakal diduruk ku manehna. Apan ku urang tos kasaksian, lamun eta siluman tiasa ngaluarkeun seuneu tina sungutna, janten moal sieuneun ku seuneu mah. Hiji-hijina cara sangkan urang tiasa meruhkeun eta siluman, sakumaha cariosan Bah Ukim tea. Urang kedah tiasa mendakan heula anu janten kelemahana. Ya bener kitu. Tah ayeuna mah tos heula we mang. Ngeunaan pasoalan eta siluman, ku abdi bade diakalan. Mugia bae abdi dipaparin pituduh ku Nu Maha Kawasa, sangkan dina waktos anu mualami deui tiasa mendakan kelemahana. Tah kitu we atuh ayeuna mah. Sagala rupana emang mamasrahkeun ka ujang. Hayu atunya. Mang rek mulang ieu teh. Teu karasa wanci geus rek maju ka subuh rada tunduh ieu panun asa cepel. Oding harita amitan. Pantaran karasa tunduh hayang sare, nya mangga atuh mang bade mulih mah. Mung bae anu nembe ka alaman ku urang, omat ulah diucah aceh kanu sanes. Margi bilih mata kriweuh. Moal atuh Jang. Tapi kumaha lamun dicaritakeun ka Pak RT jeung Mang Udung nah teu nanaon? Sabab jeuk pamikir embang. Pak RT salaku anu jadi pangurus lembur kudu nyaho kanu keur dipigawe ku urang. Nya teu sawios pami Pak RT sareng Mang Udung mah. Mung bae ulah pami kanu sanes mah. Margi bilih janten masalah. Heug kadangweun engke ku Bapa Sarkum anu tangtos baris janten picarioseun. Nya Jang. Moal kanu sajen bah. Hayu atunya. Mangga mang. Nyai, ayo akang rek mulangnya. Nuhun Nyai cikopina. Angga Kang Oding, kade cing hati-hati di jalan bisi dipegat siluman. Moal meureun Nyai da geus subuh ieu teh. Ceuk Oding saenggeus nyarita kitu mah tuluy ngaleos. Dijajabkeun ku Jang Panji nepi ka buruan. Saterusna Jang Panji asup deui ka jero imah. Jang, ma oge tunduh ieu teh rek sare deui nya. Mangga mak. Kasugri para wargi. Nyi Sarah tuluy ngaleos ka jero kamar. Sedengkeun Jang Panji terus ka tukang kebat kapancuran rek abdas. Teu lila geus balik deui sakumaha biasana.
Prak ngajalankeun salat tahajud kalayan husuk, diteruskeun ku wiridan. Jang Panji tuluy bae naneda ka Pangeran anu Maha Kawasa sangkan dibere pituduh pikeun ngarengsekeun pasoalan siluman kelong anu ayeuna keur nyamar jadi indung terena. Jang Panji hayang bisa nganyahoankeun naha naon anu jadi kelemahan eta setan. Sangkan bisa gancang diperuhkeun lantaran palaur kaburu nambahan deui korban. Urang kocapkeun poe isukna. Rebun-rebun keneh Jang Panji datang deui ka imahna Sarkum. Sok sanajan peuting geus dicarekan ku bapana. Tapi saeutik oge Jang Panji teu ngarasa ambek. Anu aya makalah karunya sarta melang kana kasalametana. Sabab ayeuna Sarkum keur aya dina pangaruh bojona Nyi Sawitri. Teu lila antarana Jang Panji geus nepi deui kaburuan imah Sarkum. Sakumaha biasa harita geus aya sababaraha urang pagawena. Samalah bapana oge keur aya. Jang Panji langsung bae nyampeurkeun ka bapana anu keur ngabagi-bagi tugas ka pagawena. "Wilujeng enjing Pak," ceuk Jang Panji. Sarkum ngaliuk breh anakna keur nangtung tukangeun. "Rek naon maneh ka dieu Panji?" tanya Sarkum bari mureleng ka anakna. Apan abdi teh bade diajar di usaha sareng Bapak." "Teu perlu. Maneh teu perlu hayang diajar usaha jeung Bapak. Mending oge tuh tuturkeun si Oding Odading. Apan katingalina mah meuni layut jeung eta mangkluk teh. Samalah sakongkol jeung manehna hayang ngancurkeun rumah tangga Bapak jeung Nyi Sawitri ku cara nyieun fitnah anu kacidak kejemna. Jadi geus maneh teu kudu datang deui ka dieu Panji. Samalah maneh oge ulah datang nepungan kanini jeung bibi maneh. Tah ayeuna mah jig ka ditu geura balik. Di antara urang sok sanajan kasebut anak jeung bapa, geus ulah aya urusan lantaran bapa teu hayang boga anak anu pikiranna jahat sarta boga hate goreng kanu jadi kolot. Anak model naon anu kitu? Dasar anak kurang ajar. Jig buru ka ditu buru geura balik. Sarta teu kudu ningalikeun beungeut ka hareupeun aing." Ceuk Sarkum nyarekan lak-lak dasar mitra. Ceuk Sarkum nyarekan lak-lak dasar leungeunna tutunjuk kana beungeut Jang Panji. Anu harita keur ngajanteng nangtung hareupeun. Ngadenge caritaan kitu Jang Panji nepi ka olohok. Hate karasa peurih ku caritaan bapana. Sedengkeun pagawena anu araya didinya si Kemed jeung batuna kabeh jarempe. Masing-masing hatena kacida ngarasa heran kana pola Sarkum anu tega ngaluarkeun caritaan anu kacida pahitna. Sedengkeun di teras imah Nyi Sawitri ngajanteng nangtung bari ngawaskeun. Hatena surak puas kabina-bina ningali hubungan anak jeung bapa anu ayeuna jadi goreng. Rasakeun sia babanjit kurang ajar. Anu matak sia montong wani pipilueun kana urusan aing. Ceuk Nyi Sawitri ngegerentes dina sajroning hatena. Panji, jig ka ditu geuwat mantog ulah jadi dia." Ceuk Sarkum tuluy ngajengkat indit ninggalkeun Jang Panji anu keur olohok. Ningali kitu sajongjongan Jang Panji ukur ngahuleng. Panona melong ka bapana anu harita asup ka jero imah dituturkeun ku bojona. Anu katempo nyerenge seuri. Sanggeus bapana teu kaciri, Jang Panji ngarenghap narik napas, tuluy istighfar. Astagfirullahaladzim. Bener berat ieu mah. Bapa aing ayeuna geus aya dina pangaruh si Sawitri anu kacida kuatna. Tapi sanajan kitu, aing salah ku anakna moal cicingeun, sarta sagancangna aing kudu mampu ngebebaskeun Bapa Sarkum tina pangaruh pangawasa eta siluman. Jang Panji ngagerentes dina sajroning hatena. Keur kitu pok si Kemed ngomong. "Jang, nah aya pasoalan naon jeung Bapa Ujang teh? Eta geuning meuni kitu nyaritana estuning teu matak kenah kana ceuli." Ceuk si Kemed bari melong ka Jang Panji.
Ah biasa we mang, nuju aya pasoalan sakedik, tapi da engke oge insya Allah Bapak Sarkum tangtos baris biasa deui. Jang moga-moga we atuh kitu. Naon bae pasoalana ari kahayang macing gancang rengse. Mang teh bungah ningali Kang Sarkum jeung Ujang poe kamari mah mun dilayut bebarengan ka ditu ka dieu. Tapi mata kanjakal geuning ngan ukur sapoe. Muhun kitu mang. Tapi teu sawios lah. Mugi abay kapayuna abdi sareng pun Bapak aya waktos kanggo sasarengan. Aeh mang. Ayeuna abdi saja permiosnya kasadayana bade wangsul. Jang Panji amitan kanu araya di dinya. Mangga Jang. Mangga da mang oge rek terus ka pasar. Nya geus kitu mah Jang Panji terus ngaleos rek balik ka imahna. Sedengkeun ari si Kemed neruskeun deui pagaweanan neangan domba jeung hayam kana mobil. Teu sakumaha lila geus rengse torojol Sarkum nyampeurkeun. Paromana beketut baeud bangun anu keur ngemu ka ambek anu pohara. Kemed, jigura ini anturkeun hayam jeung domba ka pasar. Mangga Kang. Lamun anu boga jongko boga keperluan ka akang, bejakeun isukan bae kitu. Lantaran poe ayeuna akang moal bisa manggihan sabab boga urusan sejen. Rek ka kota ieu teh aya uruskeuneun. Sumuhun mangga Kang. Keun engke didugikeun. Tah engke sabalikna ti pasar. Marane sakabeh umat langsung niangan deui domba jeung hayam keur poe isuk. Tapi kade ulah nepi ka teu hasilnya. Karunya kalangganan urang geus narungguan. Kumaha kaharti? Kahartos Kang. Pokona mah beres lah. Syukur kaharti mah. Geus kaditu geura rindit. Sarkum nita indit ka pagawena. Menang parentah kitu si Kemed jeung anu sejena teu bahat terus naraek kana mobil. Teu lila gerung mobil dihirupan. Mobil anu narik domba maju ti heula dituturkeun ku mobil anu narik hayam. Sanggeus anak buahna arindit. Sup Sarkum ka jero imah geuwat gesat-gesut dangdan. Lantaran poe eta rek indit ka kota. Samalah dibarengan ku Nyi Sawitri bojona. Kasugri para wargi urang tunda heula kayaan Sarkum. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun anakna Jang Panji dina waktu anu sarua. Sanggeusna nepungan anu jadi bapana teu nyimpang ka mamana. Harita Jang Panji terus bae ngagedig leumpang rek balik ka imahna. Sareta teu kacatur di jalana. Urang kocapkeun bae geus nepi. Sadatangna ka imah langsung uluk salam. Dijawab ku Nyi Sarah jeung Ambu Uneh anu keur dariuk di tengah imah. Gek Jang Panji diuk, paromana katara alum. Ningali kitu indung jeung nini nangarasa heran. Nya harita kene langsung bae ditanya da pugu panasaran hayang nyaho. Naon anu kaalaman ku anakna nu matak datang ka imah bangun sedih. Temiceunan waktu langsung baik ku Jang Panji dicaritakeun ngeunaan bapana nu ayeuna jelas keur ngambek ka manehna. Samalah nyarek ningalikeun beungeut ka hareupeuna. Ngadenge kitu nya puguh bae Nyi Sarah jeung Ambu Uneh meuning gogodeg heran ku kalakuan Sarkum. Sanggeus rengse cacarita. Pok Jang Panji ngomong, "Tah kitu emak kalih nini. Kajantenan anu nembe teh Bapak Sarkum ayeuna jelas bendu ka abdi, mung bae sok sanaos kitu ku abdi dimaklum. Margi abdi terang ayeuna anjeunna teh nuju aya dina pangaruh eta setan." Ceuk Jang Panji bari rutret ka indung jeung ninina. Lain heran ini mah. Nah nepi ka kitu Jang Sarkum teh pikirana. Jadi siga anu teu hideng eta ka anak tega ngeluarkeun caritaan anu kawas kitu. Ceuk Ambu Uneh banget ngarasa heran kana polahna Sarkum ayeuna. Nya teu heran atuh Ambu. Apa nembe tos dicarioskeun ku si Ujang. Lamun Sarkum ayeuna keur aya dina pangaruh siluman, matak pantes bae lamun kitu teh.
Tapi sanajan kitu omat hidup anaking, ulah ambak samalah kudu karunya. Sabab cek mama, sagala anu diucapkeun ku manehna tangtu eta teh di luar tina kasadarana. Leres mak kitu. Walon Jang Panji. Saterusna pru ngarobrol ari anu dicaritakeun teu jauh ti urusan ngeunaan Sarkum jeung bojona anu jelas siluman. Kaayaan alam harita geus beuki beurang. Panon poe geus luhur cahayana moncorong nyorot kaburuan. Sedengkeun langit bengras taya aling-aling eueuh mega anu ngahalangan. Hiliwir angin leutik ngoyagkeun dangdaunan. Katingali pating arulang kawas anu keur ngagupayan. Nyadina kayaan kitu, Jang Panji turun kaburuan, saterusna kenceling indi trek ngajugjug ka masjid. Lantaran wanci harita geus nepi kana waktuna ngajalankeun salat lohor. Teu lila Jang Panji geus nepi. Kasampak di dinya geus aya 2 urang barudak lalaki anu sok dipapatahan ngaji. Nya terus atuh dititahna kol bedung. Satuluyna Jang Panji ngumandangkeun azan. Sorana halimpu mulas melis estuning matakwa as kadengena kasakuliah lembur. Teu lila antarana jalma-jalma juljol ngaleut daratang. Saterusna prak ngajalankeun salat lohor berjamaah kalayan khusyuk. Kasugri para wargi kocapkeun Nyi Sarah anu harita teh aya di imah sarta kakarareng sing ngajalankeun salat. Bareng jeung kitu kapakarangan aya anu datang saurang mojang. Ya terus ngadeuketan kana panto. Assalamualaikum. Eta mojang uluk salam, sok nunda babawaan. Nyi Sarah anu harita aya di imah gura-giru muka panto. Reket berai muka barang breh, Nyi Sarah ngajenghok hatena bungah anu taya hinggana. Sabab anu datang teh anakna Nyi Sari kakaramulang ti kota. Nyai anaking anak emak geuning eta teh hidup. Muhun mak. Nyi Sari ngarontok ka indungna. Duanana silih rangkul da pugu bakat kusono. Aya saha nyai? Nyi Sari incun ini sok kewat atuh sana ka imah. Nyai anaking hayu urang ka jero. Nyi Sarah ngajak ka imah. Nyi Sari asup bari mawa babawaan oleh-oleh ti kota keur indung jeung ninina. Samalah teu poho keur Sarkum bapana. Sok ditunda luhureun meja geus kitu gewat murukan ninina. Manehna kumaha damang? Ceuk Nyi Sari gewat munjungan. Alhamdulillah nyai nini mah cager. Nun atuh pami damang mah. Abdi bingah. Kumaha pami emak? Emak oge sarua nyai danget ayeuna mah teu kurangna naon. Nyai emak bunga hidup balik jadi urang bisa ngariungsak kulawarga. Samalah Jang Panji lanceuk hidup ayeuna aya geus mulang ti pasantren. Kumaha mak? Kang Panji tos mulih ti pasantren? Tanya Nyi Sari puguh bae bunga menang beja lanceukna geus balik teh. Nya. Lanceuk hidup geus balik. Ngan ayeuna keur ka masjid, ke tungguan heula sakedeung moal lila oge balik. Alhamdulillah atuh mah Kang Panji tos wangsul mah. Abdi teh tos teu kiat sono ka anjeunna margi tos lamit teu pendak. Heueuh nya tangtu we atuh ngarasa sono. Walon Nyi Sarah tiluana gukgek dariuk. Nyi Sari gewat ngaguar babawaan usina rupa-rupa kadaharan anu aya di kota. Sareta ku jaman harita mah acan aya di lembur. Jadi kadaharan teh rada marodel. Bareng jeung kitu torojol Jang Panji. Assalamualaikum. Jang Panji uluk salam. Sup ka jero imah anu pantona muka. Waalaikumsalam. Walon Nyi Sarah jeung ambu uneh kitu deui Nyi Sari bareng ngajawab salam. Kang Panji. Ceuk Nyi Sari jung nangtung gewat nyampeurkeun ka lanceukna.
terus ngarontok. Sari, Walonjang Panji dua nana silih rangkul itu yang ngerasa sono. Kumaha Kang Damang? alhamdulillah akang mah. Tapi kumaha ari Sari? Walonjang Panji malik tumanya bari ngalesotkeun rangkulana. Terus neuteup ka adina anu katingali ayeuna geus jadi saurang mojang. Rupana geulis, kulitna bersih, irung mancung buukna panjang, papakean ginding keretan beungeut rek sarimbag jeung Nyi Sarah baheula basa keur ngora. Sami Kang, alhamdulillah. Abdi oge teu kirang sawios-wios. Geuning akang ayeuna tos wangsul. Nah tos beres masantren teh Kang. Beres Sari. Anu matak akang bisa mulang. Kumaha ari Sari lancar sakola teh? Kawasna resep meureunnya kuliah di perguruan tinggi mah. Nyaresep Kang seueur rencangan. Mung bae capek margi seueur tugas. Nu mawi abdi teh jarang wangsul ka lembur. Nyesok sanajan loba tugas oge, muga-muga cing lancar. Sareta cing soson-soson dina nyiar elmuna nya, keur bekel kahirupan Sari ka hareupna. Nya sajabat ti kitu, sangkan bisa nyumponan cita-cita Bapa. Tah leres kitu Kang. Kitu gunem caturna Jang Panji jeung Nyi Sari. Esa terus naguk-gek dariuk ngariung opatan. Ru ngarobrol ngaler ngidul sagala dicaritakeun medar pangalaman hirup sewang-sewangan. Dina poe harita, Nyi Sarah sakula warga Sukabungah galumbira. Sabab bisa ngumpul jeung anak-anakna, sakapeung sok kadenge bari sareuseurean sempal guyon gogoncakan diselang bari barang dahar. Nyai, pamitosal semah enggal tepangan Bapak Sarkum. Nyahayu atuh sarangan ku akang. Moal bisa akang Mas Sari? Nah Kang, Tanya Nyi Sari bari neuteup ka lanceukna. Anu matak akang teh keur aya pasoalan sareng Bapak. pasoalan naon kitu Kang? Tanya Nyi Sari panasaran. Ditanya kitu Jang Panji teu ngawalon. Red ka indungna. Teu kudu asa-asa hadena mah caritakeun we Jang. Sarta teu perlu aya anu disumput-sumput. Lantaran ayeuna mah adi hidup oge geus dewasa, jadi teu masalah lamun nyaho kana sagala pasoalan antara hidup jeung Kang Sarkum. Kitu ceuk mak mah. Nya Kang, tong aya anu disumput-sumput atuh da abdi teh ayeuna mah. Sanes murang kali. Saya nama bruk-brak ngara abdi ngartos. Nya bener Ujang caritaan adi hidup teh. Ade nama pok caritakeun. Ambu uneh milu nimbrung bari neuteup ka incuna. Nyaheug atuh ku akang dicaritakeun. Kieu anu sabenerna Mas Sari. Barabat Jang Panji nyaritakeun kajadian kamari. Sakabehna ditetek tayanu kaliwat sarta dibandungan ku Nyi Sari kalayan saragap. Tah kitu Sari, pasoalan akang jeung Bapak teh. Oh, janten kitunya Kang. Tapi nah laras Bu Sawitri teh siluman. Nya bener kitu anu kasaksian ku akang mah. Teras ayeuna abdi kumaha tuh Kang? Abdi teh sieun saupamina kedah nepangan Bapak Sarkum ka ditu. Palaur kumaha lamun heuget ti abdi diserot ku Bu Sawitri. Ah moal janten karitu sieun abdi mah. Ceuk Nyi Sari tuluy ngabiri gidig. Niat rek nepungan bapana jadi ngarengkog. Sabab sieun ku indung terena anu nyata siluman kelong bodas. Sari, ari ceuk akang mah teu kudu sieun. Asal kaditu nawe atuh pasosore lamun Bapak keur aya di imah. Sigana moal matakna naon? Asal Sari ulah nyieun pasoalan we jeung manehna. Bener Nyai, tepungan we atuh pasosore ngarah Bapak hidup aya. Mapalau lamun hidup teu nepungan kaditu heug engke Bapak hidup ambak. Anu saterusna bakal goreng akibatna. Lantaran nyaho hidup teh mulang kalembur tapi teu nepungan. Bisi heug engke nyangka dicare ku emak. Ceuk Nyi Sarah bari neuteup ka anakna. Tapi abdi sieun mak. Walon Nyi Sari hatena jadi murengked embung nepungan ka bapana. Sabab sieun ku Nyi Sawitri anu ayeuna geus kanyahoan jero-jeroana siluman. Ceuk lanceuk hidup oge teu kudu sieun. Asal ulah nyieun pasoalan jeung manehna. Nya lamun amprok jeung si Sawitri sikep hidup kudu biasa we sarta pura-pura teu nyaho kana kayaan anu sabenerna. Tah kitu.
Nya bener kitu we pura-pura teu nyaho. Sarta ulah nembongkeun sikep anu mantak pika keheuleun manehna. Tah ku cara kitu, muga-muga bae moal mantakna naon. Da bapa mah aya pasoalan teh jeung akang. Tapi da jeung Sari mah teh aya pasoalanna naon. Jadi geus teu kudu sieun. Nya mangga atuh ari kitu mah. Engke sonten ku abdi bade ditepangan. Nya benar. Anu matak panggihan kaditu sakalian yang orok. Mohon atuh pami kitu mah. Sakatanana abdi oge. Tosono ka manini kabititin sareng ka Mang Ojay. Anu matak tepungan kaditu dan ini jeung bibi hidup oge sarua geus saronoeun. Samalah lamun panggih jeung emas sok mindeng eta oge naranyakeun. Iraha cenah balikna si Nyai ti kota. Nini geus sono bajarkeun teh. Tah kitu nyarita nama anah teh. Ceuk Nyi Sarah ngajurungkeun ka anakna sangka nepungan maanah jeung titin bibina. Nyi Sari unggek geus kitu prung ngobrol deui jeung lanceukna. Ari Nyi Sarah terus ngaleos ka tukang rek popolah nyadiakeun kadaharan. Kasugri para wargi. Kocapkeun sorena Nyi Sari indit nepungan Sarkum ka imahna. Kaparengan harita teh Sarkum jeung bojona geus balik ti kota. Nyi Sari geuwat munjungan ka bapana jeung indung terena. Nya sok sanajan jajantungna ratug deg-degan lantaran geus nyaho lamun Nyi Sawitri teh siluman. Tapi Nyi Sari harita sabisa-bisa nyumputkeun semu sareta ngajaga sikepna sangkan tetep tenang. Samalah pura-pura teu nyaho kana kayaan anu sabenerna. Lantaran inget kana papatah indung jeung lanceukna. Sangkan ulah nyieun pasoalan jeung bapana katut bojona. Aya kana sawatara waktu lilana. Nyi Sari ngobrol jeung bapana. Samalah ditanya kumaha urusan sakolana. Sareta ku Nyi Sari diterangkeun sajentrena. Lamun sakolana lancar taya halangan jeung harungan. Barang ngadenge kitu Sarkum bunga. Paromana marah mai samalah gede harepan. Lamun cita-cita anu hayang ngamajukeun anakna bakal tinekanan. Mangsa alam harita geus maju kaburit. Sora tongeret reang di sarada patembalan. Ditema ku sora manuk anu ricit dina dahan. Nya dina kayaan kitu. Nyi Sari gancang amitan sarta bebeja ka bapana jeung ka bojona. Lamun harita rek nepungan maana. Sakalian rek neang bibina titin anu bejana cenah geus ngalahirkeun. Usarkum diidinan samalah dijajabkeun nepi ka buruan. Saterusna Nyi Sari ngaleos rek ngajugjug ka imah titin. Teu kacatur di jalana urang kocapkeun geus nepi. Sanggeus uluk salam sup ka jero imah. Sareta dibagiakeun ku maanah jeung titin ku paroman anu marah mai. Nini kali bibi kumaha daramang? Ceuk Nyi Sari solongkrong munjungan. Sareta gap ditampanan ku nini jeung bibina. Cagor nini jeung bibi hidap mah tapi kumaha ari Nyai? Alhamdulillah pangestu nini. Ira mulang ti kota Nyai. Tanya titin bari neuteup ka alona nu ayeuna mah geus parawan. Tadi siang bibi pamimang Ojay nuju angkat ka mana? Nyaeta keur neang cai lantaran sawah sok kasaatan. Nyai incu nini kumaha sakola teh lancar? Tanya maanah bari neuteup ka incuna. Alhamdulillah nini lancar. Oh nya syukur atuh muga-muga we cing tere tamat nyar ilmu teh. Mohon nini kitu kaoyong abdi oge. Ae bibi mana orok teh? Aya di kamar tuh gra tempo. Anak bibi teh lalaki ngaranna Jang Iman. Rupana kasep, kulitna bersih siga Nyai. Hayu geura tingali. Titin ngajak alona ka kamar. Nyi Sari nuturkeun nya sanggeus aya di jero kamar ret ka orok anu harita keur tibra sare meuning ngagebra. Orok diteuteep ku Nyi Sari hate ngarasa bungah milu bagja ka bibi jeung emangna. Saterusna prung ngobrol ngaler ngidul samalah maanah oge nyampeurkeun. Keur kitu torojol si Ojay ka karabalik neang cai. Ningali aya alona Nyi Sari nya puguh bae bunga.
Nya terus ngobrol tapi telila terus amitan reka pancuran lantaran rek mandi bebersih. Kaayaan harita teh geus beuki burit mitra. Panon poe geus rek surup kana tempatna samalanyi sari tuluy amitan. Saterusna balik ka imahna sabab sieun kapoekan di jalan. Kasugri para wargi, urang kocapkeun peutingna. Nyi Sarah sakula warga ngariung di tengah imah. Prung deui ngarobrol kawas anu eueuh kabosen. Kaayaan di jero imah karasa pisan jadi haneuteun teu tiiseun cara biasana. Nyi Sarah jeung indungna ambu uneh ngarasa bunga. Samalah kana hate asa regreg. Wanci harita teh teu karasa ngarayapna kanyawan geus nincak ka sareureuk kolot. Ambu uneh jeung Nyi Sarah kitu deui Nyi Sari geus arasup ka kamar. Kawantu geus ngarasa tunduh, sedengkeun Jang Panji harita masih keneh cungelik sorangan di tengah imah taya baturna. Jang Panji terus mikir meni anteng neangan cara anu hade, sangkan dirina bisa gancang manggihan kelemahan siluman kelong. Anu dipalar sangkan bisa buru-buru ngeureunkeun kajahatana. Nya naon anu jadi kelemahana eta siluman? Tetela teu gampang ieu pagawean teh. Lamun aing nepi ka teu bisa nyaho kana kelemahana, geus tangtu cilaka gede lantaran panyamaran si Sawitri moal kabongkar. Samalah geus pasti bakal aya di korban. Beu nyaan pinter eta siluman teh. Sajabat ti kitu aing melang ka Bapa Sarkum, inggis aya kajadian anu teu dipiharep tumiba ka dirina. Nya kudu kumaha ri geus kieu? Ya Allah Gusti anu Maha Agung, paparin abdi pituduh sangkan tiasa meruhkeun eta siluman. Margi hariwang sok pilih kabujeng aya di korban. Ceuk Jang Panji ngagerentes dina sajroning hatena. Ras inget ka bapana Sarkum anu ayeuna aya dina ceklan Nyi Sawitri, sarta keur aya dina pangaruhna anu kacida kuatna. Anu tangtuna kudu buru-buru disalametkeun samemeh aya kajadian goreng tumiba ka dirina. Tapi Jang Panji bingung alatan acan bisa manggihan cara anu hade pikeun nyalametkeun bapana. Nya teu karasa mitra, geus aya kana sawatara waktu lilana. Harita Jang Panji terus bae ngahuleng sorangan. Tarang geus asa panas, sirah lieur balas mikiran teuing eta pasoalan. Sedengkeun kayaan harita beuki peuting, sora jangkrik gaang jeung cari cangkas reang di sarada patembalan di pipireun imah. Daripada lieur mah mending keneh ngaji. Nya ku cara kitu hate aing bakal tentrem, sarta muga-muga bisa mikir anu leuwih jero. Ceuk Jang Panji kuniang nangtung terus nguliat awakna karasa carangkeul. Koloyong leumpang muruka tukang kebat kapancuran rek abdas. Tekung silila geus balik deui, sup ka jero kamar, kop kana sarung jeung kopeah rap dipake. Sanggeusna kitu, kop kana sajadah tuluy diamparkeun geuk diuk silam ni rekep, gap kana Al-Qur'an anu aya di luhur meja. Saterusna prak ngaji kalayan husu. Nya tapi kitu oge lalawunan lantaran bisi ngagandengan kanu keur sarare. Teu karasa wanci harita geus liwat di tengah peuting mitra. Di luareun imah geus sepi jempling, tatanggana anu dareukeut kabeh geus sarare. Di kajauhan kadenge sora kohkol ratok ditakol kawasna anu ngaronda keur ngurilingan lembur. Sedengkeun hawa karasana beuki tiis nyerep nyecep kana awak. Es tuning mata kabulusan kawantu eta lembur deukeut ka pagunungan.
Ninca ka jam 2 peuting. Prakjang Panji ngalaksanakeun salat tahajud kalayan husu. Ditumbu ku wiridan terus naneda kanu Maha Kawasa. Sangkan dibere pituduh pikeun ngarengsekeun eta pasoalan. Unggal peuting anu ukur kitu jeung kitu we anu dijalankeun ku Jang Panji teh samalah teu karasa geus aya kana 7 peutingna. Tapi nepi ka harita keukeuh can manggih jalan pikeun ngarengsekeun pasoalan eta siluman. Tapi sanajan kitu Jang Panji teu bosenan terus bae dijalankeun. Sabab dirina ngerasa yakin dina hiji waktu Gusti Allah anu Maha Kawasa bakal mere pituduh anu hade anu tangtu baris mungkas pasoalan anu ayeuna keur disanghareupan. Akhirna nepi kana peuting anu kasalapan. Kira-kira jam 2 peuting Jang Panji keur ngadekul wiridan di kamar. Pikir jeung rasa sakabeh dipuseurkeun ka Zat anu Maha Kawasa. Saking kuhusuna teu pupuguh, ceuk rarasaan harita make jeung aya di hiji tempat anu can kungsi katincak. Jang Panji nangtung ajeg dina luhur jukut anu ngampar hejo, lir ibarat permadani, sedengkeun sakurilingna rajeg tatangkalan. Aeh-aehna aing teh bet aya di dieu. Ceuk Jang Panji bari rarat-reret ka sabudeureun eta tempat. Tarangna kerung sabab ngarasa heran lantaran Jang Panji inget lamun tadi manehna teh keur aya di kamar. Tapi ayeuna beut geus aya di dinya. Nya puguh bae kaget anu lain di kieuna. Nah aya di mana aing teh? Keur ngimpi ieu teh atawa kumaha? Jang Panji ngomong sorangan, bari terus luak liuk tapi di dinya taya sasaha. Sabot keur kitu ujug-ujug pok ti tukangeuna aya anu ngomong. Sorana kadenge halimpu matak dedengieun sarta matak tentrem kana hate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walon Jang Panji reuwas. Tapi gentak ngalieu ka tukang breh katempo aya saurang tangtungan lalaki keur ngajanteng nangtung. Nya lamun nilik kana umurna. Kawasna geus aya kana 80 tahun maleuwih. Lantaran katingali rambutna geus bodas, kitu deui halis jeung kumis geus barodas. Ditambah deui ku papakean sing sarua bodas. Iketna oge bodas, raraina bersih cahayaan. Sorot socana seukeut asa tembus kana jantung. Ningali kitu sajongjongan Jang Panji olohok bari neuteub ka eta sepuh. Hate asa teu percaya asa henteu. Ujang Kasep. Kunaon tidep teh kalangah ulang kaget. Saur eta sepuh bari neuteub ka Jang Panji. Mama guru? Ieu mama. Ngahaja datang nepungan ka hidep. Walon eta sepuh anu tayalian ti guruna Jang Panji anu aya di Banten. Mama guru, ieu abdi pun Panji sejang haturkeun sembah pangabaktos. Ceuk Jang Panji geuwat munjungan bari deku hareupeun guruna. Samalah tuluy tungkul teu wani lamun seug kudu neuteub kana raraina. Komo bari jeung padu teuteub mah Jang Panji teu kuat, hatena ngageter asa ratug deg-degan. Ujang Panji, kumaha hideep cager? Alhamdulillah mama, pangesto ku ayana hibar pangdoa ti salira. Mung kumaha salira mama damang? Cager mama oge. Teu kurang nanaon danget ayeuna mah. Alhamdulillah atuh pami kitu mah abdi bingah ngadanguna. Margi eta nu disuhunkeun ku abdi siang kalayan wengi. Bunga mama oge ningali hidup cager. Ngan bae mama nyaho. Lamun ayeuna hidup keur nyang hareupan hiji pasoalan anu kacida berat jeung matak bingung. Sarta ceuk pikiran hidup susah ngarengsekeunna. Saur eta sepuh bari neuteub ka Jang Panji muridna. Leres mama, nu mawi kitu pisan anu ayeuna nuju dipayunan ku abdi teh. Abdi gaduh hiji masalah. Anu numutkeun abdi mah sesah pisan kanggo ngarengsekeunna. Tah kitu mama guru. Mama oge geus nyaho. Anu matak ayeuna mama teh ngahaja nepungan.
Mama nyaho hidup kernyang harepan hiji pasoalan anu berat. Tapi sanajan kitu, ulah rek salempang jeung hariwang. Hidup kudu percaya kana kekuatan diri pribadi, sarta kudu yakin kana pitulungna Pangeran anu Maha Kawasa, anu tantu bakal mere jalan, sarta ngariduan asal urang iman jeung takwa ka anjeunna. Leres mama, mung baik kanggo ngarengsekeun eta pasoalan, naon atuh anu kedah ku abdi dijalankeun? Terus terang abdi teh bingung mama. Tanya Jang Panji neuteup sakedeung ka guruna, tapi terus ngeluk tungkul. Yeuh Ujang, anu kudu dijalankeun ku hidup, kahiji salametkeun indung jeung bapa ulah nepi ka cilaka alatan eta siluman. Ari anu kadua, hidup kudu bisa maruhkeun eta siluman. Samalah lamun bisa mah, sakalian bae binasakeun ngarah manehna teu bisa ngaganggu deui ka manusa. Walon guruna Jang Panji dina nyaritana estuning daria pisan, sarta di Bandungan kalayan sargap, naon bae anu ditepikeun dicatet tina jero hate. Mangga mama, mung bae naha kinten-kinten abdi teh baris mampu kitu kanggo ngajalankeunna. Nah make jeung nanya kitu hidup teh, nya atuh tanya kana diri pribadi. Yeuh Panji anak king murid mama dengekeun ku hidup. Mama geus ngabahanan bekal anu cukup, boh lahirna boh batina. Jadi sakabeh pangabisa mama geus aya dina diri hidup. Ngeunaan hasil jeung henteu tinggal gumantung kana tekad hidup sorangan. Lamun tekad hidup kuat, tangtu bakal bisa ngarengsekeun ieu pasoalan kalayan hade. Tapi lamun tekad hidup galider sarta teu panceg dina kayakinan, geus pasti hasilna bakal nguciwakeun. Samalah moal henteu hidup sakulawarga bakal cilaka. Tah kitu kumaha kaharti? Kahartos mama. Syukur atuh ari kaharti mah. Tah geus bae sakitunya. Mama, ke sakedap margi aya nu bade ditaroskeun. Pok rek nanya naon geura tepikeun. Mama, abdi hoyong terang kana kelemahan eta siluman. Oh, soal eta. Mama nyaho kana kelemahan eta siluman, tapi sanajan kitu moal dibejakeun ka hidup. Sabab isuk atawa pageto bakal aya anu mere nyaho sacara langsung, samalah bakal dijelaskeun sagala rupana ka hidup. Jadi tungguan bae lantaran waktuna moal lila deui. Tapi samemehna persiapkeun diri hidup keur ngalawan eta siluman. Tah kitu we ti mama mah. Tah ayeuna mama terek mulang. Mama percaya sapinuhna lamun hidup pasti bakal ngarengsekeun ieu pasoalan sahade-hadena. Kitu ceuk guruna Jang Panji mereka percayaan mitra. Lamun muridna tangtu baris bisa ngarengsekeun eta pasoalan sahade-hadena. Hatur nuhun mama kana kapercantenanana. Sajabi ti kitu abdi nyuhunkeun pidoana ti salira supados sagala rupina aya dina kalancaran. Ulah hariwang Jang. Tangtu ku mama baris didoakeun ti kaanggangan. Cacap nyarita kitu. Harita keneh guruna Jang Panji ngiles ti hareupeun, ngaleungit teuing ka mana da teu puguh ngaleosna. Jang Panji kaget nya terus ngagero. Mama! Mama guru! Ceuk Jang Panji ngageruan ka guruna. Sapada harita brai panona beunta, puguh atuh kaget sabab harita jelas aya di kamarna. Samalah keur diuk keneh dina sajadah. Astagfirullahaladzim. Geuning ngimpi aing teh. Ceuk Jang Panji bari rarat reret lantaran hayang yakin kana tetempoana.
Tapi nah ngimpi teh meni asanyaan. Tadi aing panggih jeung mama guru di hiji tempat anu acan kungsi katincak. Nah nya kitu. Mata keran. Disebutkeun ngimpi da aing teh tadi keur teu sare. Tapi nah ujuk-ujuk aja di tempat anu tadi. Tapi ayeuna geus aya deui di dieu. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi paratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.